beduk subuh, baju kusut panon layu bangun tunduh. Inggis si akang kausap setan, sabab setan kiwarima hareran jeung malalencra. Neng sing percaya ulah sok cancaya, pan akang teh lain turunan buhaya. Penting tadi akang milu munas, beres munas akang diajakan musda. Bubar musda nyambung kana raker, terus milu saresehan seminar jeung seni lokal. Lamun neng geus teu cinta anterkeun akang ayeuna ka indung bapa mengpeung urang can baranahan. Beduk subuh, baju kusut panon layu bangun tunduh. Inggis si akang kausap setan, sabab setan kiwarima hareran jeung malalencra. Neng sing percaya ulah sok cancaya, pan akang teh lain turunan buhaya. Penting tadi akang milu munas, beres munas akang diajakan musda. Bubar musda nyambung kana raker, terus milu saresehan seminar jeung seni lokal. Geus teu cinta, lamun neng geus teu cinta anterkeun akang ayeuna ka indung bapa mengpeung urang can baranahan. Indung bapa nu mana bingung rek mulangkeun dana, pan harita ge panggih dina baskota. Mending ngeledek abis, kapan akang sedang showbiz. Neng tahu akan artis yang sering menggelar showbiz, nya eta show di